bertanya orang ka diri orang. Saya sudah sebut tafakuran Gusti awak naon. Pemikiran sia sebenarnya naon, hayang naon sia hayang naon, jeung pagawean sia naon, hayu. Hayu jawab ku sia sorangan, goblok meureun sia. Siapkeun ku urang hoe. Goblok ge sia ye, paing. Dihajar sia paing ha. Hayu sia. Di ka mana sia ye? Ye hoe ye, goblok. Awas sia ye, dikaceulikeun su ka ing sia. Ha? Nyeri sia ge. Hayo sia. Lalaga awak urang. Lalaga awak urang. Man fi wujudil insan wa huwa ilmu tafakkur. Ieu maki cakang jeung Nabi tafakkur satin tafakkur sajam teh leuwih bagus tibatan ibadah satahun. Tafakkur sajam leuwih bagus tibatan ibadah terus bae satahun teu eureun-eureun jeung tafakkur sajam hebatan tafakkur sajam. Nomor kadua mata tafakkur saatin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun tadi masa tahun. Nu kadua mah 70 tahun. Nu katilu mah tafakur satin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 1000 tahun. Coba eta kok beda-beda sih? La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala alaihi salatu wassalam at-tafakkuru sa'atin khair. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimang saking ibadah satahun qala alaihi salatu wassalam. Ngadau Kangjeng Nabi ikut tetep ingat Kangjeng Nabi uti rahmat lan salam ing lafaz tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Qala alaihi salatu wassalam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi am. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Bataufiqu fihi makautin ropakan fihi ing dalam tafakkur iku ayo gol. Intaden ucapakeun balapan man tafakkara fi tafasilil furud fatafakkuruhu sa'atan khairun min ibadati sana. Isapaman iku tafakkur yaman dalam pirang rincian pirang-pirang cabang iku makauti tafakkur yasiman ing dalam sasah iku leuwih becik tinimang saking ibadah setahun. Man tafakkara lan isapaman iku tafakkur yaman bi marifati ma yajibu alaih. Dalam marifat tinggal marifat ngauri barang kang wajib yang mengataseman minal ibadah saking minal ibadati saking ibadah wa khairun min ibadati sab'ina sanah iku maka leuwih becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Man tafakkara sa'atan desapaman iku tafakkur yaman dalam sasapi marifatillah ta'ala in dalam marifat Allah ta'ala iku fa khairun maka leuwih becik min ibadati alfi sanah tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Cik Gusti Allah hadis qudsi nu dijelaskeun ku Kangjeng ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula. Sangkaanana deket kula deket, sangkaan bareng kula bareng, sangkaan dunia aya jauh kula. Sangkaan dunia eueuh kula aya deket. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kuring bareng jeung hamba waktuna hamba inget ka kaula tergantung inget-ingetna. Di mana ingetna di jero hate zakartuhu fi nafsi. Di mana ingetna di jelema loba zakartuhu fi malain asana minhu. Jadi manusia dengan tafakurna beda-beda. Fal muradu minhum ban fi wujudil insan. Jelema anu wujud nama manusia wahwa ilmu tafakkur eta lah ilmu tafakkur tergantung pemikiran urang ngahiji ku ari di dieu pemikiran kan beda-beda aya anu di jero majelis mah di jero majelis bae ngadengkeun ngaji tapi pemikiran kana usaha mah usaha bae di dinya makomna. Lamun jelema teh orenganan dina jadi pamarentah bergelut di politik atuh makomna di dinya ngaji mah ngaji bae orenganan mikiran nama politik bae. Okos jelema boga hutang eueuh jang mayar kajen di bank balerkeun ka mamana ge kadinya deui. Hutang deui.
ngalamun deui teu bisa henteu kajen ku kupang okot jelema jatuh cinta kajen dibambalerkeun ka mamana ge tah hunung nuhan dihandapeun bibir kadeuleu bae hunung ngobrol sakedeung ke ngahuleng ngobrol ke sakedeung ke gahuleng ngobrol ke naon ke gahuleng deui wih eta bibir terbayang-bayang masyaallah terasa dunia ini milik kita berdua masyaallah 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 yang lain cuma ngontrak Allah hari di jero hatena apapun yang terjadi akan aku laksanakan gunung yang tinggi akan kudaki lautan yang luas akan ku seberangi demimu pohara jasa engkau jangan cangcaya apa itu cangcaya pokoknya walaupun bagaimana nyawa akan kutaruhkan. Engkau jangan cangcaya. Didinya makomna. Didinya makomna. Ieu mah keur jaritakeun cinta ka Allah. Urang kadeukeutan urang ka Allah teh dengan bahasa usul ilallah ma'rifatullah ngaranna kumaha tabirna ketika tabirna nyingka brek tabir urang jeung Allah usul ilallah kahalangan ku kahayang urang tek gitu ya tabir antara urang jeung Allah kahayangna nambah tek makin kandal nomor kahiji urang hayang boga jabatan apapun akan dilaksanakan bila perlu dibeli hulu-hulu jelema jauh urang jeung Allah kahalangan ku tabir jabatan di samping eta urang dek meniti usaha deui nyeun pabrik anu bakal menampung karyawan 1000 karyawan urang dijieun manajemenna sedemikian rupa arahan pemikiran urang teh per detik per menit per jamna teh ieu teh nyaritakeun tentang memikirkan tentang tabir memikirkan tentang pabrik manajemen tambah deui tabir antara urang jeung Allah ku pabrik keuntungan nangke ke urang bakal dibelikeun ka sawah puluhan hektar ke urang jadi tuan takur tabir urang di dinya aya pamajikan gatu kudu nambah manya ai mobil anyar deui pabrik nyieun ai pamajikan nu eta keneh kuno kuno atuh emang diberebes awewe nyangan ke Brebes jenting hideung ge tukang endog asin penting nurut kurang puas ka Lampung putih geulis ngan adat nah tabir urang seperti keur jaritakeun tabir terlalu luhur tambah berendanan urang mah nu handap bae deuh hayang meuli samping bagus Allah kahalangan ku kahayang samping deuh hayang meuli baju bagus deuh hayang meuli jas tabir ulah aya kahayang gerage picen sep arahan ku dengan gua tafakur renungkeun ku urang lamun cekang jeung nabi dunia teh ieu teh horenganan fana kunaon di hati aing resep kana dunia pajiin-jiin atuh aing jeung ucapan kangjeng jelema nu cinta dunia mah moal usul ilallah usahakeun ku urang awak sia kunaon resep bae kana dunia teu meunang manggih motor mobil resep bae manusia makhluk resep bae aju sia aya resep kos kitu makan sia engke menikmati engkena ka dituna teu meunang aya jelema hayang di wadoh-wadoh wadoh haji pendi ka beuli di mobil tah
Waduh Haji Pendi mah keren. Nah, waduh Haji Pendi mah hebat jasa. Nah, Gus siapa dulu dong? Nah, didinya lah tabirna antara Haji Pendi jeung Allah datang ka paeh kehalangan Allah na. Mantak meujeuhna di ka jahanamkeun. Bidadari ge kageteun aya nyana di sorga. Tidak layak kayaknya orang gini masuk sorga. Saya nggak mau meladeni. Usul dia ke malaikat Malik. Malaikat Malik mohon supaya diterima ini warga surga yang harus pindah ke warga neraka. Emang kenapa? Oh, malaikat Ridwan juga di sana udah nggak ngeruin kayaknya. Iya, lah buset deh. Buju Buneng ini ada di sini, orang potongan kayak gini kan gak pantas di sini. Dia mah harusnya sono, dia mending marunde deh. Tafakur. Sekali dua kali, datang ke boga pemandangan heueunya ngahalangan. Mimiti nama api lain teh lalagaan mong kadituna embung beneran. Lalagaan heula. Lalagaan lalagaan heula engke jadi bebeneran. Urang ge mimiti nama susuganan bogoheun susuganan boga jadi boga beneran. Tuh kan lalagaan heula. Jeung Allah ge lalagaan heula penting teh udang zikir lalagaan teh ka bala ituna betah. Oh. Nah, iyalah. Jadi fal muradu minhum du dimaksud tinu kabeh tadi man fi wujudil insan, manusia wujudna, jelema wujudna manusia. Tetapi tergantung wahwa ilmu tafakur di jero tafakurna kumaha. Wujudna manusia, tapi tafakurna kumaha. Aya di kata tafakuranana. Di dinya lah makom jelema teh dina tafakurna pemikiran anak sok gerage pemikiran etalah tak wujud manusia tapi pemikiran anak garong wujud manusia tapi pemikiran anak mau wujud manusia tapi pemikiran anak buaya darat sia ta buaya darat ngarayap buaya mangarayapna di leuweung sia mah dibujal, ibu buaya darat ya. Itu benang manggih bujal ngarayap buaya darat kan gitu ngaran. Ya, satapakur dah jelebak. Jadi urang bae maragap aing napakuran naonnya unggal poena. Sok bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Sokera bertanya orang ke diri orang saya sudah sebut tapakuran Gusti awak naon pemikiran sia sebenarnya naon hayang naon jeung pagawean sia naon hayu jawab ku sia sorangan goblok meureun sia siapkeun ku urang hoe goblok ge sia ye paing dihajar sia paing ha hayu sia di ka mana sia ye hoe ye goblok awas sia ye dikaceulikeun su ka sia. Hah? Nyeri sia ge. Hayo sia. Lalaga awak urang. Man fi wujudil insan wa huwa ilmu tafakur. Ieu make cakang jeung Nabi tafakur satin tafakur sajam teh leuwih bagus tibatan ibadah satahun. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah terus bae satahun teu eureun-eureun jeung tafakur sajam hebatan tafakur sajam. Nomor kedua mata tafakur saatin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun tadi masa tahun. Nu kadua mah 70 tahun. Nu katilu mata tafakur saatin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 1000 tahun. Coba eta kok beda-beda sih? Tergantung tafakurna. Numantak patai fataufiku fi ngerobkeun anak kieu ye
nomor kahiji cek tadi teh nomor kahiji tafakur saatin khairun min ibadati sana tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah satahun eta teh horenganan man tafakkaru fi tafasilil furu fatafakuru saatan khairun min ibadati sana napakuran dina rincian-rincian puru cabang-cabang eta tafakurna sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun tafakur dina masalah puru iya fikih tafakuran kurang tentang cai tafakuran tentang praktek wudu tafakuran tentang syarat jeung rukuna tafakuran kurang salat rukun-rukun jeung syaratna geser-geser kurang mun kitu aing bakal nasah mun kitu bakal teu sah lamun kitu bakalna afdol mun teu kitu bakal kurang afdol kurang ngarawudu cek heula caina dicek heula tafakuran kurang cai ieu cai ti mana ieu aya di dieu dipake kurang pake susu cititah kusaha ieu teh kemudian carana kumaha ieu teh sanggeus da urang wudu sesuai sah tah henteu ketika urang sah ieu makom urang tadi mah urang boga hadas ku ari mah urang suci napakuran bangsa puru-puru inya tah napakuran kos kitu lebih bagus tibatan ibadah setahun kecil tah ku ari mah napakuran teh jurusanana geus mendalaman tafakkara fi marifati ma yajibu alaih minal ibadah ku ari mah napakuran nganyahokeun naon wajib urang ti jurusan ibadah ibadah mana nu wajib ga urang kurang dilaksanakan sesuai apa henteu ieu teh ibadah secara zahir ieu secara batin geus jadi ibadah tancan kadeleuna mah urang di masjid di luhur sajadah nu ge meunang di Mekah meulina gambar Baitullah na ge aya ngejedog di dinya aju urang na ge make top make baju jubah meunang meuli di Mekah depang mahalna deui make sorban nu bagus diudang-udangkeun ku urang di luhur mah sajadah di jero masjid dage masjid anu hebat di jero masjid dage masjid emas kubah emas Depok salat di tengah deh tengah-tengah masjid pas luhureun kubah hebat aing ieu asup salat henteu sicak Allah kumanduza mah tuh Haji Pendi keur salat orenganan di jero mah keur hayang kalem ku makhluk yo aing yo hebat yo tuh asal apa itu mana ketangtuan jeung keharusan dimurnikeun ku urang Gusti secara zahir mah abdi teh salat ieu teh secara batin mah meureunana abdi teh can kaasup salat ku Gusti ketika abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abdi ka Gusti unggul ibadah ka Gusti unggul api nyuhun tulung ketika urang masih keneh dagang cek Gusti Allah kadzabta bohong sia cena ka aing ibadah sia ka aing masrahkeun kos sia dagang kadzabta bohong sia ketika sia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun Gusti abdi teh agama anu lurus teh siratal ladzina an'amta alaihim nabiyyin sidiqin syuhada'i wassalihin kusia diomong-omong tapi sia ngadeukeutan katingkala kusia Firaun ai kusia dipenta nama sia teh hayang ihdinas siratal mustaqim tapi kalakuan sia teu meunang bae make baju nu jore asal nu jore bae rarasan teh sia kurang pede berarti sia lain ka aing ditutupan aurat hayang katangen ku makhluk kadzabta bohong sia ngomong sia sidikin tapi sia horeganan kadzabin kadzabta bohong sia tapakuran kurang Gusti abdi loba salah ternyata Gusti babacaan abdi ku abdi dibaca menang ti Gusti tapi henteu dipake ka Gusti salat anu dipraktekkeun kudu ka Gusti rukuna sujudna jeung itidalna segala rupa horenganan teu ka Gusti abdi teh ditapakuran kurang loba kasalahan nu kamistian nana horeng ibadah teh lain kitu Gusti deuk dikagustikeun we Gusti dimulit-bulit dimurni-murni dilempeng-lempeng
Geus atuh berarti kunci nama ulah hayang resep ulah resep ka manusia, ulah resep kana dunia. Ka Gusti bae sebab dunia eta lah nu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah. Makhluk anu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah. Nafsu ngacak-ngacak antara urang jeung Allah. Gusti tapakuran kurang dimur-nimur. Tah lamun napakuran kos kitu eta sajam bae khairun min ibadati sab'ina sana. Lebih bagus tibatan 1000 tahun. 70 tahun. Lamun napakuran dina maripatillah maripat ka Allah wau ka Allah Gusti gorenganan sakabehna pagawean teh nu Gusti ketika abdi ngaku-ngaku berarti abdi musyrik maripat ka Allah mah gitu nyaritakeun urang syariat pikih musyrik teh ketika jelema nyembah ka lain Allah musyrik dina ilmu maripat masa lain ka Allah bae ge eta musyrik ngaku bahwa ieu mata abdi goblok buku nu aing musyrik ngaku ieu mah teh nu aing musyrik pengakuan salian Allah eta teh musyrik cek ahli hakikat cek ahli makrifat sebab ahli makrifat mah nu diakui wal ti Allah pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah geus lamun pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah atuh moal kaluar asma jeung sifat tina zat Allah tunggal Gusti Allah hiji dina pagaweanna hiji dina sifatna hiji dina asmana geus kabeh nu diaku kurang nu Allah ieu robah nu Allah ieu cicing nu Allah sugi nu Allah sehat nu Allah gering nu Allah geus kabeh teu aya nu dipenta tuling walti ka Gusti Allah sadaya-daya nu Allah sakumaha Siti Jenar KBG nu Allah ki halaj nu Allah ma fi jubati ilallah geus Allah hiji be Allah nah lamun napakuran soal eta kakarak eta tapakur saatin tapakur sajasa saah khairun leuwih bagus bin ibadati alfisanati dimang saking ibadah 1000 tahun nu mantak di mede Sunan Thaib nya nama gawena teh ngaringkuk bae ngaringkukna diandapeun bedug nu mantak disebutna mede okosiki mede merongkol tapi horeganan ibadah lamun ditimbang nyana jeung jelema 1000 tahun nyana merongkol basigan merongkol nu mantak sing hade besi aya kieu merongkol eta ge sarua maning digujubarkeun ulah kaget urang lamun ngadenge Habib Lutfi jelema loba anu heraneun namu ka Habib Lutfi peju mah ngobrol bae jeung Habib Lutfi datang ke teu salat nyana kaget bertanya-tanya cenah Habib Lutfi wali pan teu salat cek nyana teh kaget ketika turun Jumat aya nu ngabeja alhamdulillah saya tadi berendeng dengan Habib Lutfi sial meureun katipu kiai nu ngobrol jeung Habib Lutfi aya deui kiai anu ngobrol bae ngobrol gua ieu iraha salatna cek iraha salatna nah satu ketika kiai titah nyokot asbak ka jero kamar ambilin asbak di jero kamar Habib Lutfi keur salat di ditu aya di ditu aya tuturkeun ku sia-sia nu katipu bakalna kamari bae ge kapan undangan ka ditu ka Gandaria nyana hees ti jam 10 zuhur hees keneh asar hees kadeuleu ku hadamna jah hees keneh bae magrib hees keneh bae endeu kumaha ka Gandaria aja hees di zuhur asar magrib hudang-hudang jam 8 heuai bae suuzon sia jana teu salat bahaya sih atuh geus kos kitu bae emang wa bal kahar matak besingke kadeuleu haji pende teu salat rante baik dijamin kukulan nu nitahna ge kulat namung geus langsung rantek cenah kiai besi katulah ajeun aing mah nyahot katulahna geus jeung sanggeus tadi rantai ragakeun ka sumur parem deui emang bagus Gus Dur mah tak diisukeun dina koran urang inget bae kegedean perut tidak salat lantarannya waktu di Australia bareng jeung sababaraha kitu penulis naon gara-garana wartawan itu nyaho cicing hartawan warta payah anak buah ya
Haji marahan nu salah. Nah, diberitakan Gus Dur sudah tidak sholat lagi karena kebesaran perut. Beres kan? Sebab naon? Nyana di Australia selalu mendampingi dohor asal maghrib tidak sholat, dohor asal maghrib tidak sholat. Ketika kapanggih jeung salah saurang anu selalu bareng jeung Gus Dur di hotel sholat bae. Bingung nyana. Masya Allah. Ketika berbarengan Kiai Mas Sumaot di Kerapyak. Sedangkan nyana wasiat ingin diimami oleh Gus Dur. Gus Dur masih kena ya di Australia. Gua bingung. Ini wasiat saya ingin diimami oleh Gus Dur. Karena Gus Dur di ditu bingung. Udah tidak mungkin terjadi. Marilah kita laksanakan sholat mayit. Gus ngejejer kabeh. Pas ditunjuk imam Gus Dur. Assalamualaikum. Maka sendal cepit sebelah lain. Alal hak. Alal hakim, alal hak. Alal hak. Lain lalagaan. Sendal jepit sebelah lain. Assalamualaikum. Langsung Gus Dur kaharep. Teu dititah deui. Sebab lawan geus jambung rohna nyana mah tuh. Geus teu diberitakeun deui langsung sholli ala hadzal mait arba'atan imaman. Allahu akbar. Masyaallah on teu gideug kabeh. Loba nu teu sah salatna lantaran mikiran isis Gus Dur asli lain. Seperti itulah Gus Dur. Diomongkan, dijel-jele, dijojore, apa marah moal. Sebab waktu saya dijelekin mungkin kelihatannya seperti itu tuh marah. Asli, lamun wali nu asli digogoreng moal marah. Sebab katembong kunyana nu jorekna. Lamun lain wali marah. Boy Haji Penny gak sholat-sholat. Hei goblok siap. Pajar tuh sholat aing tolol. Baguran sasia sholat jeung aing. Hayo. Siapa subhana rabbiyal a'la nangan tilu. Aing mah 20 hiji goblok beren. Tungtung nama ribut sholat. Gus Dur jojore kok maneh. Habib Lutfi kuari jojore moal marah. Sebab naon? Penglihatan si kieu, penglihatan si kieu lain-lain. Pokona moal kaharti, kawari deka Gandaria, lohor hees, asar hees, maghrib hees. Hadamna neuleuh, ieu pan deuk acara ka Gandaria. Po tidur bae, sanu wani ngahudangkeun Habib Lutfi. Oh wani atuh. Emang si ieu dihudangkeun. Si ieu mah mun hees, ngahudangkeun ge make suku. Hoi. Nya suku nya bodem. Hudang. Habib Lutfi sanu wani hees bae. Teu salat zuhur, asar, maghrib. Singa ade. Di lain tempat deuleu aya eueuh. Geus kos kitulah wali Allah hese. Anu nya nama lamun keur puyeng-puyeng hayang kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Ada di hese kan. Rindu jasa ka Kangjeng Rasul, ngoncian maneh tek kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Walaupun mimpi pohar. Kuari kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Bebejakan ka kula saya ketemu dengan dan lain-lain sebagainya. Kapanggih jeung nu kos karena itu. Saat Habib Lutfi nyaritakeun kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin, ieu kapanggih jeung genderuwo. Pan tukang eta urusna. Main kabehan bae. Nya namanya bae. Nah iyalah keur carita tafakur di mana orang kuari posisi orang di dinya maka kurang. Wujud insan man fi wujudil insan manusia jelema-jelema keneh dahar nakur, pakaian nakur dan lain sebagainya, tapi pemikiran nu beda-beda. Di dinya lah pangkat-pangkat manusia. Pada hakikatna ieu mah halu tajalli. Kabeh ge kapan ieu tajalli Allah, emang lain nang Allah ngayakeun nang Allah. Eta demo lain nang Allah tajalli. Ari eta Ahok kos kitu lain Allah nang Allah ditajallikeun. Deuk kumaha aya hikmah jeung rahasia. Deuk memperlihatkeun datang ke mana ulama-ulama Allah menyikapi soal eta. Aya anu jelas-jelasan, aya anu semu-semuan, aya anu jelas-jelasan nang tanganana. Satu sosok manusia nu ditajallikeun ku Allah kos kitu, wah merambah ka mana-mana. Jain Allah bae nu menilai, urang ge bisa menilai kieu itu mah bener, kieu itu mah salah, kieu itu mah jahanam. Atuh dak Allah. Ketika Allah nyieun eta lah malu tajalli. Nah, kitu kae ulama eta ditajallikeun ku Allah kumaha manusia. Ulama eta ditajallikeun. Politikus kabeh lain nang sasaha kabeh ge nang Allah.
ketika orang kembali ke hakikat nu puyeng kabeh nang Allah tinggal kumaha urang. Nah urang teh kumaha tapakurna. Kos gitulah orang masih beruntung di zaman orang baheula aya Gus Dur tina teu kaharti jadi kaharti. Kuari tanda kewalianana teu eureun nu zarah panen teh mamun pae boro-boro batur pamajikan ge embungeun zarah. Anak ge kita jarah ke bapak lah, bapak mah lagi hidupnya gak begitu, ngapain kita jarahin? Iya tuh dia makan manusia bukan jin bukan, ngapain kita jarah? Anak lagi kos gitu, tak geus teh kita kalau batur. Tapi Gus Dur bates saat saha kabeh zararah. Urang aya inget bae ka almarhum Abah bae ge Cina bae ge zarah. Di Cina. Kula zarah kadenya aya Cina keur kikieu ieu jadi cek cek udah teh macan naon nya ieu. Beres ditanya cek. Engko ini zarah. Iya. Emang siapa yang suruh? Saya aja sendiri katanya mau. Dari mana? Dari Jakarta. Ini kok bisa jarah? Dulu kan saya susah, sering jarah ke bapak, katanya sekian terus jadi kaya. Jadi saya rasa terima kasih. Boleh nggak saya di sini apa namanya masang hioh? Boleh kok. Gitu. Sing kok jarah ke Abah. Ndak kuasa masih inci jarah. Atuh gitu, itu urusan Allah. Rasa terima kasih jana dengan doanya nasa bodoh. Tapi urusannya anak. Kok mau ka Gus Dur ke Abah bagai sing kok jarah. Itu kok maka Gus Dur itu urusan jada teureun zarah terus bae salah satu tanda kewalian manusia setelah maut loba nu zarah salah satu tanda kitu bae geus lamun tadina hebat geus mautna nu zarah lain wali sebab wali mah engke geus nu zarah ge timbul sorangan ai urang mapan hayang seungit awak urang dimenyak seungitan ai wali bas seungitna seungit rohna nu kaambe ku irung roh deui. Urang mah bau make sesengitan sengit, ai awakna mah seungit, ai roh mah bau bentek. Iyalah tergantung tapakur. Sok geura mulayan. Urang lurus-luruskeun geura tapakur teh kadu tadi teh, apakah tafasilil furu? Apakah tentang mayajibu alaih minal ibadah? Apakah tentang marifatullah? Di mana urang tapakur? Cenah kula ge tapakur lain cenah kieu. Kumaha sia? Kula ngalamun bae Bu, lamun kabeli mobil eta tapakur lain kiai, goblok tah mah hayal, tolol. Besi aing mah besi ngakurkeun kos kitu tapakur. Babuk sia ku aing. Wallahu a'lam bishawab.